Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kudroh sareng iradah mantena dugi kawan ciayeuna urang masih kene dipaparinan kesempatan hirup. Ku urang tiasa ngamanfaatkeun tina sesa umur urang pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ku jalaran tholabul ilmi. Mudah-mudahan niat urang lengkah urang hadirna urang sadaya di majlis janten wasilah pikeun ngarai rahmat oge magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Ari umur anu diamanatkeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu teh sebagai bentuk kanyaah Allah Subhanahu wa taala kanu jadi hambana nalika urang masih kan dipaparinan kesempatan hirup. Allah maparinan kesempatan kangge urang ka urang sadayana pikeun tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Ta eta Pak, dulur-dulur urang anu tos mayunan ngahadap ka Allah Subhanahu wa taala sementara urang masih keneh tiasa ngahirup udara segar, masih keneh tiasa silaturahmi, masih keneh tiasa ibadah. Tah ieu jantenkeun pikeun memperbaiki diri, pikeun tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Kat sidarugina nalika Allah maparinan kesempatan ka urang sadayana umur anu panjang, kesempatan hirup, tapi justru teu dijadikeun ladang ibadah tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Al-Qur'an anu jumlahna 30 juz 114 surat 6.230 genep ayat. Jadi jumlah ayat Al-Quran itu berapa? 6.230 genep. Nah, orang kadang sering nguping sabaraha jumlah ayat Al-Quran 6.660 genep. Saur saha eta teh Bu? Saur batur. Bari can pernah ngetangnya Bu. Sim kuring ya, kirang percanten jeung mastikeun kayakinan cik cuang dietang laras Bu jumlahna teh 6.230 genep. Sanes genep-genep mun hok grabu etang. KPR Bu di buminya. Iya, etang lah. Ayat 30 juz ayat 114 surat. Dina 114 surat 70%-na 70% tina surat-surat Al-Quran eusina ngeunaan kisah-kisah. Berarti 30% mah ngeunaan naon Bu? Hukum, ya, ibadah, muamalah, ya, akhlak gitu ya. Kaseseueuranna justru itu eusi Al-Quran teh ngeunaan kisah ya. Justru seueurna keneh kisah tah kangge naon nalika Allah Subhanahu wa taala 114 surat eta teh seueur langkung seueur keneh ngisahkeun
tibatan ngajelaskeun tentang hukum salatnya Bu ya langkung seueur keneh ngisahkeun kisah-kisah saha eta nya tah ieu aya sababaraha pelajaran kangge urang sadayana nalika Allah Subhanahu wa taala kunaon langkung seueur keneh ngisahkeun dina surat-suratna kahiji Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Quran surat Hud ayat ka 120 ya, tiasa diaos tos kataralah ku ibu manya Bu Allah Subhanahu wa taala ngadawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli jeung kami geus ngisahkeun sadaya ya, tina kisah-kisah para nabi oge para rasul ka anjeun tujuanna naon manusabbitu bihi puadak teu aya sanes kisah-kisah nu aya dina Al-Qur'an teh kangge neguhkeun hate anjeun Muhammad khususna kangge Muhammad margi naon eta nya nalika nabi gaduh parentah pikeun dakwah nya ngajarkeun tauhid eta nya ka umatna ieu teu gampil Pak seueur tantanganana seueur godaan seueur gangguanana seueur anu ngahina seueur anu ngajegal sanes ukur ngahina nya Pak bahkan menyakiti maledog nabi nalika nabi nuju khutbah lain ngan saukur dibabet ku batu Pak berupaya orang-orang kafir musuh-musuh pikeun ngabunuh nabina lamun hate anu teu kuat mah nya jeung putus asa geus lah dakwah teu nepi ka dieu weh bareng kitu nya Pak dakwah 800 punten Nabi Nuh ya. Umurna 850 tahun dakwahna 400 tahun bayangkeun Pak Nabi Nuh dakwah salami 400 tahun umatna anu iman ka Nabi Nuh sabaraha 80 bayangkeun sabaraha tahun saurang ya 400 paling 8 tahun saurang ya Pak kirang langkung saya itu 5 tahun saurang lah urang dakwahnya di Masjid PD anu hadir dengan genepan tujuan 10 rarasaan magis lah tutup pengajian teh cik Pak guru mana nya anu bakal kuat ngajarkeun muridna dai mana anu bakal teguh tina negakeun syariatna nalika mustamin anu hadir ngan eta-eta keneh kana pika aya pangajian bubarnya Pak aya nepi ka sakola tutup kusabab teu aya muridna tuh tingali Nabi Nuh ya Muhammad gitu nya tuh tingali nabi-nabi sateu acan aranjeun Nabi Musa Nabi Nuh Nabi Hud ya Nabi Yunus gitu nya nalika musuh-musuh ya ngajegal ngahalangan bahkan berupaya pikeun ngabunuh anjeun lain karaos ku anjeun wungkul tapi nabi-nabi sate acan anjeun oge sami gitu godaan tantangan pikeun dakwah teh tah ieu Pak maka dikisahkeun ku Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kisah dakwah para nabi ya Muhammad tuh tingali Nabi Nuh anjeun mangan sabaraha taun tah kitu nya Pak khususna kangge Nabi Muhammad umumna kangge urang sami nembe ngaruh sakedik kitu nya Pak tos jadi naon alasan itu nya hareeng saeutik tos jadi alasannya para nastiris jadi hoream ka masjid batur madakwah negakeun amar ma'ruf nahi mungkar nepi ka ngalengkah mapasnya Pak urang mah naik motor naik mobilnya Pak ti Makkah ka Madinah ti Mesir ka Palestina ratusan ribuan kilometer ya tah ieu sebagai ibroh pelajaran anu kadua Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Quran surat Yusuf ayat ka 111 A'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab temen kami geus ngisahkeun
kisah-kisah maranehna ibrotun ieu teh sebagai ibroh pelajaran liulil albab kangge jalmi-jalmi anu ngabogaan akal. Jadi nalika Allah Subhanahu wa taala ngisahkeun berbagai macam orang-orang yang baik, orang-orang yang salah, yang patut ditiru dan yang harus ditinggalkan, dijauhi, tong ditiru Pak. Tah ieu teh urang kedah nyandak ibroh pelajaran tina kisah-kisah eta gitu. Hadirin hadirat ihwatu iman rahimakumullah. Tina 114 surat upami urang diklasifikasikeun aya surat-surat anu ku Allah nganamian eta surat ku nami-nami binatang sato ya Bu. Nah, tos pada pupra tos pada uninga paintennya Bu. Cik Bu, surat naon atanapi sato naon nu diabadikeun dina Al-Qur'an ku Allah diabadikeun menjadi nama sebuah surat. Gajah, surat naon? Alpil. An-Naml, surat naon An-Naml teh? Sireum, ya non bade. Al-Baqarah, ya. Sapi betina, lain sapi jalu kadenya mah, benda deui. Naon deui Bu? An-Nahl. An-Nahl naon Bu? Lebah nyiruan. Naon deui? Al-Ankabut. Nah, Al-Ankabut naon? Spiderman lancah. Tuh. Tuh Bu tingali aya lancah aya laleur mah teh ayanya aya lancah aya sireum papatong mah teh toke teh ayanya aya gajah aya naon deui tadi sapi betina itunya kunaon Allah nganamian surat eta ku nami-nami satu Bu berarti urang tah aya hikmah aya pelajaran nu tiasa kurang dicandak gitunya aya ku nami-nami benda seperti An-Najm. Naon Najm teh? Bintang. Ya, An-Najm surat ke-53. Iya, An-Nujum. Aya surat bulan. Naon bulan? Al-Qamar surat ke-54. Ya. Aya di surat Al-Hadid. Naon Hadid? Besi, tuh besi wae aya nya Pak. Palu mah teh aya nya. Aya Al-Qalam, pena, ya. Aya Asyam matahari. Tah aya nami-nami surat anu ku Allah menyebutkan atau menamakan dengan dinamai dengan nama-nama orang, nami-nami jalmi. Ya, gitu ya Pak. Aya nami-nami jalmi termasuk khususna nami-nami para nabi. Ya. Coba Pak, hadirin ihwatu iman, nabi saha anu diabadikeun Al-Qur'an menjadi nama surat? Yusuf, Ibrahim, Nuh, surat Nuh, ya, ya. Nanti surat Muhammad, surat nanti Yusuf, ya. Surat nanti Hud, ya. Ayat seperti itu Bu, genep, ayat genep, mung genep, ya. Ayat genep Nabi nu diabadikeun dina Al-Qur'an bahkan itu jadikan sebuah nama surat. Hud surat ke-11 ya. Yunus surat ke-10, Muhammad surat ke-47, Ibrahim surat ke-14 ya, Nuh surat ke-70 hiji. Sadi Yusuf surat ke-12 ya. Geuning teh sadayana nya. Musa teu aya ya. Adam teu aya. Jadi memang tidak semua harus diabadikan. Naon margina sapertos ieu Pak. Hadirin ihwatu iman. Hari jumlah nabi seperti ini Pak. Lebih dari 300.000 nabi. Tapi nu wajib diketahui ku urang, diemut ku urang seperti ini mung 25. Kunaon teh dekedah 300.000? Lieur Pak. Seueur teuing. Coba sebutkan 300.000 nabi Allah gitunya. Hese ngapalkeun aya cekap Pak 25. Kunaon ngan 25? Numutkeun sim kuring pangintennya Pak. Sifat-sifat pelajaran karakter tina 300 nabi teh aya dina 25 nabi. Termasuk tina 25 nabi anu sering ku urang ya. Terkenal kisahna tidak semua 25 kan? Ya.
Cuman hanya para rasul ulil azmi ya kan? Ya, Nuh, Ibrahim, ya, dan sebagainya itu ya. Tah mungkin dari 25 nabi itu sifat-sifat itu ada tina para rasul ulil azmi nu tiasa dicana ku urang sebagai pelajaran. Jadi teu abot teuing. Termasuk surat-surat nu di Allah abadikeun dina Al-Qur'an. Aya oge kitunya Bu, nabi-nabi anu teu diabadikeun jadi nami surat. Aya. Allah nyebatkeun Musa, tentulah ipara nabi mah. Bahkan bukan nabi ya Pak. Orang yang bukan nabi pun gitunya, sanes nabi bisa jadi Allah cantumkan abadikan dalam Al-Qur'an ya, dan dijadikan nama surat. Nah, sapertos Luqman, leres ya. Luqmanul Hakim. Terus noni Maryam. Terus Ali Imron, Bu. Surat katilu Ali Imron. Ali Imron, Maryam. Nah, nanti tadi Luqmanul Hakim. Ya. Para ulama berpendapat nama-nama itu bukan nama nabi, orang-orang yang soleh dan solehah, tapi Allah abadikan dalam Al-Quran dan dijadikan sebuah nama surat. Aya oge Pak di nami-nami soleh itunya yang diabadikan dalam Al-Quran tapi tidak dijadikan nama surat. Sanes nabi orang soleh tapi diabadikan dalam Al-Quran. Sepertos Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu istri Zainab itu. Istri Zainab ya. Anu bercerai sareng Zainab terus dinikahi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya oge hadirin ihwatu iman ya. Orang-orang yang soleh yang bisa kita jadi panutan, urang tiasa niru kana akhlak perilakunana, tapi ku Allah teu diabadikeun dina Al-Qur'an, Pak. Sapertos Uwais Al-Qarni ya. Kumaha kisahna? Kok kata ke bagian kisah maya lah ya. Tapi sosok Uwais Al-Qarni ya, orang para sahabat oge teu kenaleun ya. Nabi oge teu kenaleun tapi ku Allah dipaparinan wahyu tuh, hai Muhammad tuh kasa Nabi Muhammad ka Umar bin Khattab. Lamun anjeun erek menta doa, datangan ka saha? Uwais Al-Qarni ke aya seseorang jalmi anu bade angkat ka haji cenah. Mamangku atanapi ngagendong mamahna ya. Hiji waktu kan gitu dina kisahna. Tepika Allah Subhanahu wa taala ngabadikeun kisah Uwais Al-Qarni tapi teu dina Al-Qur'an ya, dina riwayat hadis dina sejarah. Oge aya nu diabadikeun dina Al-Qur'an tidak disebutkan namanya. Duka saha eta teh? Allah hanya menyebutkan rojulun atau disebutkan dengan anak. Seorang laki-laki atau saya, tapi para ahli tafsir teu tiasa ngajelaskeun saha sosok anak eta teh, saha rojulun eta teh, itunya. Sepertos dina Quran Allah Subhanahu wa taala ngadawu wajaa min aqsal madinati rojulun ya, ketika datang dengan tergesa-gesa ya, bergegas lebih cepat ya, di ujung kota tikanya tuh seorang laki-laki ya. Saha eta teh? Wahai ya qaumi ittabiul mursalin ya. Wahai kaumku ikutilah para rasul itu tuh. Ngajak jalmi-jalmi supaya iman ka para nabi ka rasul saha eta teu dijelaskeun tuh. Aya jalmi eta teh diabadikeun tapi duka saha? Aya oge anu ku bahasa anak ya, siapa itu anak teh? Ya teh dina kisah Luqmanul Hakim. Nabi Sulaiman ya. Nalika Nabi Sulaiman erek kasumpingan Ratu Bilqis ya, cik Sulaiman saur Sulaiman teh
Saha anu bisa mindahkeun singgasana Ratu Bilqis ka dieu dina waktu anu kacida cepetna singkatna. Qala Ifritun. Ifrit nyarita. Sa Ifrit teh minal jinni eta mah jelasnya Pak. Nami ya. Ifrit di bangsa jin. Ana atika bihi qabla ang taku mamim makomik. Kami sanggem nyandak singgasana Bilqis ka payuneun anjeun samemeh anjeun ngadeg di tempat salik anjeun. Lah lami teuing atuh cenah eta mah. Maka aya di qolal ladzi indahu ilmun. Nah, aya di nu nyarios orang-orang yang diberi ilmu minal kitab tina kitab Allah Subhanahu wa taala. Ana atika kami bisa ngadatangkeun ka anjeun qabla ayyar tadda ilaika torpuknya sate acan anjeun ngicipkeun panon anjeun. Tuh. Saha anak didinya dugi ka Allah ngabadikeun orang itu, orang yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ka payuneun Nabi Sulaiman dengan waktu yang sekejap, sakiceup. Nah, naon dimaksud sakiceup teh Pak? Dimaksud sakiceup sanes kitu ya Pak. Tapi salami eta soca tiasa ngiceup. Bu, ngiceup sabaraha detik sakalinya, Bu? Ya, 5 detik, 10 detik tah dina waktu sakitu batinnya. Eta jalmi eta makhluk tiasa mindahkeun singgasana. Saha eta teh? Wallahu a'lam, tapi Allah ngabadikeun dina Al-Qur'an. Hadirin hadirat ihwatu iman rahimakumullah. Sapertos tadi aya nami-nami anu disebutkeun Al-Qur'an, nami-nami disebutkeun namina, orang tersebut disebutkan namanya. Aya nu teu disebutkeun namina kitu nya. Sapertos anu soleh aya tentang Imro'atu Fir'aun. Kan urang mah uning nya Pak, Imro'atu Fir'aun teh saha? Istri Fir'aun teh saha? Siti Asia. Saur saha Bu? Tapi dina Al-Qur'an mah teu disebutkeun nya. Wa daraballahu masalal lil ladina amanu imro'ata Fir'aun. Kami ngadamel perumpamaan kangge jalmi-jalmi nu ariman saha imro'ata Fir'aun nyaeta istri Fir'aun tuh. Allah nyebatkeun imro'ata Fir'aun duka saha ya, mungkin penjelasan tapi dina Al-Qur'an teu disebutkeun namina gitu nya. Ada yang bukan nabi ya, tapi menjadi sebuah nama, bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an, bahkan dijadikan sebuah nama surat. Tadi salah satunya di antawisna Luqmanul Hakim. Tah ieu nu bade di guar sakedik ngeunaan sosok Luqmanul Hakim kunaon. Nah, sampai Allah ya mengabadikan dalam Al-Qur'an, bahkan menjadikan sebuah nama surat. Henteu Nabi Musa kan Pak, surat Musa atau surat Adam. Emang siapa Luqmanul Hakim itu? Tah ieu Pak. Maka dina kesempatan ieu yuk urang kaji sakedik dina waktos anu singkat. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh ya dina Quran surat Luqman. Surat ke seberapa? 30 hiji ya. Ayat ke-12 dugi ka ayat 18. Wah, Pak. Panjangnya. Moal cekapnya, Bu. 7 ayat. Urang kaji sakedik tina ayat 12. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Jeung temen kami geus maparinan masihan ka Luqman hikmah. Aniskur lillah, anjeun kudu bersyukur ka Allah. Wa may yashkur, sing jalma nu bersyukur fa inna may yashkuru li nafsi, maka eta jalma geus bersyukur kangge dirina keur dirina. Wa man kafaro, jeung sing jalma anu kufur fa innallaha, maka saestuna Allah goniyun maha kaya hamidun maha terpuji. Hadirin hadirat ihwatu iman rahimakumullah.
Aya nu nyebatkeun Luqmanul Hakim teh hirup dina zaman Nabi Ibrahim, antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail. Aya nu nyebatkeun Luqmanul Hakim hidup di zaman Nabi Daud. Oke, nu katilu aya nu nyebatkeun Luqmanul Hakim hidup di zaman Nabi Isa dugi ka Nabi Muhammad. Tapi anjeunna teu pendak gitunya jeung para nabina seperti tadi Uwais Al-Qarni. Sejaman dengan Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Mun dina istilah ilmu hadis mah eta teh disebatna teh muhadrom, Pak. Kan aya nama sahabat, ya Pak. Ada sahabat, ada muhadrom. Kalau sahabat itu yang sejaman dengan Nabi, beriman pada Nabi dan pernah bertemu dengan Nabi, eta namina sahabat. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya hidup sejaman dengan Nabi dan pernah bertemu dengan Nabi, iman kepada Nabi. Lamun teu iman, henteu sanes sahabat. Abu Jahal mah sanes sahabat ya, Pak. Abu Jahal, Abu Lahab sajaman sareng Nabi, bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, teu disebut sahabat. Aya anu sejaman dengan Nabi tapi dia tidak bertemu, tapi dia beriman kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulna, tah eta disebut muhadrom. Tah bisa janten seperti itu. Luqmanul Hakim oke. Sejaman tapi dia tidak bertemu, bisa jadi gitu. Mung pendapat anu lebih kuat jumhur ya. Jumhur ulama ngajelaskeun pendapat yang paling kuat adalah Luqmanul Hakim itu sejaman dengan atau hidup pada zaman Nabi Daud. Namun margina para sejarah ngajelaskeun ai Luqman teh putra ti saudarina Nabi Ayub alaihi salam. Jadi Nabi Ayub ngagaduhan rai istri. Nah, istri eta ngagaduhan putra. Nah, eta Nabi ternyata Luqmanul Hakim. Ta ieu walau alam bisawabnya, Pak. Ya. Eta mah sanes kangge badai zaman mana wae gitu nya. Da sanes teu penting gitu nya. Tidak ada hal yang bisa kita tarik ya, pelajaran tina masalah sejarah di zaman-zaman mah gitu nya. Saha Luqmanul Hakim teh? Nah, para ulama menyepakati bahwa Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, dia hanya orang soleh. Bahkan kebanyakan ulama menyebutkan Luqmanul Hakim itu adalah seorang budak, Pak. Budaknya naon, Pak? Hamba sahaya. Jadi bukan orang merdeka. Dia hanya seorang budak dari majikan bos kayu lah muni Bapak. Bos mebel. Bos mebel atau napi bos los kayu, boga budak hamba saya eta Luqmanul Hakim gitu. Jadi bukan orang merdeka. Sufyan As-Tsauri ngajelaskeun Luqman adalah seorang budak dari negeri Habsyah, Ethiopia. Dia dari sebudak dari seorang tukang kayu. Jabir bin Abdullah ngajelaskeun Luqmanul Hakim bentukna atanapi sosok tubuhna yang pendek, hitam, hidung lebar, rambut keriting. Bayangkan ya Bu, jalmina pendek, hidung, rambutna galing, hidungna lebar, lain mancung, benernya Pak. Memangnya ada yang nyebatkan di Sudan ya, Sudan memang orang-orangna harideung gitu ya, atau Afrika Utara gitu ya. Mun di urang mana Pak? Irian gitu ya. Rambutna keriting gitu ya, kulitna hideung. Mending ai jangkung mah nya Pak, keur teh hideung galing. Nah, aya nyebatkeun bibirnya tebal gitu ya. Ya memang orang-orang Afrika gitu ya Pak, bibirna kararandel. Tuh Pak, yuk
pelajaran kangge urangnya. Kunaon Allah Subhanahu wa taala ngabadikeun Luqman dengan sosok seperti itu. Bukan orang-orang yang cakep, cantik, atanapi kalarasep seperti putra urang ya Pak, Bu. Desigana gitu nya mun ngarendeng sareng Luqmanul Hakim kasepeneh putra ibu. Gadis keneh putra bapak ya. Tingali ya Pak. Pendek, hideung, galing, jebleh, bukan jebleh. Bibir tebal, hidungna lebar gitu, rambutna keriting, galing siga orang irian gitu nya. Tah ieu Pak pelajaran. Yakni naon Pak? Allah mah ngamulyakeun hiji jalmi bukan berdasarkan bentuk raut wajahna. Allah mengangkat ngamulyakeun bahkan diabadikeun dina Al-Qur'an lain seperti ya, para artis nu aya di urang Pak. Yakni naon dina hadisna Rasulullah sallam ngadawuh ya, innallaha azza wa jalla la yangduru ila suwarikum wa amwalikum. Saestuna Allah Subhanahu wa taala teu ningali dina bentuk anjeun wa amwalikum atanapi harta anjeun. Benten sareng urangnya Pak, urang mah ngahormati ngamulyakeun gitu nya, ngahormate kasa lamun kasep, lamun artis tersohor kan gitu nya. Ah saha sih bapak eta mah terkenal gitu nya. Tapi nelikan ningali artis ya, terkenal atau wajahnya cantik ya, bintang iklan, wah hoyong selfie-nya Bu, leres Bu. Atau karena dia kaya. Ya. Kadang gitu ya Pak. Ketika dia hidup miskin diacuhkan, ya, tidak dihormati, tapi ketika dia jadi bos, jadi orang kaya dicaketan, ya. Bahkan wani kudu ngaletak bujurna oge cek paribasananya Pak, jadi budakna oge tuh nepi ka kitu urangna jalma. Allah mah tuh ngamulyakeun hiji jalma lain peda bentuk, rupa, wajah, harta. Walakin yang duru ila aqobikum wa a'mala qulubikum wa a'malikum. Allah mah ningali ngamulyakeun teh karena hatena oge karena amal aranjeun ya Pak. Jadi mulyana seseorang bukan karena harta dan wajahnya, tapi karena hati dan amal perbuatannya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kantos ya, nuju di Arafah khutbah gitu. Saestuna Allah Subhanahu Wa Taala teu aya istimewana ya, orang Arab jeung orang luar Arab. Saur Nabi, kulit putih dengan kulit hitam. Tidak menjadi lebih mulia orang yang berkulit putih dibanding, dan tidak menjadikan lebih hina orang yang berkulit hitam. Tidak menjadikan lebih mulia itu orang-orang Arab, dan tidak menjadikan lebih hina orang-orang yang di luar Arab. Maka Rasulullah SAW ngadawuh dina Quran, maoskeun surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim subhana tadi. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakariw wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, saestuna kami geus nyiptakeun sareng Allah Subhanahu wa taala aranjeun bade istri bade pameget ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, jeung kami geus ngajadikeun di antara aranjeun bersuku-suku berbangsa-bangsa. Di Indonesia wae nya warna kulitna beda-beda ya Pak. Sukuna beda-beda, bahasana beda-beda, laras Pak. Itu ya. Eta teh di Indonesia wungkulnya Bu, beragam suku Bu, daya, warna kulit dan bahasa. Tapi saur Allah Subhanahu wa taala, kunaon Allah nyiptakeun berbeda-beda lita'arafu supaya anjeun lebih mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sabab nu dipandang mulia di sisi Allah sanes suku Arab. Ya. Sanes suku Arab, sanes orang yang berkulit putih bukan, tapi orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nupang takwana di antara aranjeun tah ieu Pak hikmahna teh. Ya. Kunaon Allah Subhanahu wa taala ngabadikeun Luqmanul Hakim bahkan dijadikan nama surat. Kunaon lain nami putra bapak anu kasep, putri ibu anu geulisnya Bu. Nah itu.
Ieu pelajarannya. Hadirin hadirat ihwatu iman rahimakumullah. Tadina eta ayat Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, walaqad ataina Luqmanal hikmata. Jeung kami tos masihan memberikan kepada Luqman al hikmah. Naon hikmah teh? Ya. Naon hikmah teh, Pak? Ibnu Katsir ngejelaskeun makna hikmah. Hikmah itu berarti pengetahuan tentang agama Islam. Kata-kata yang penuh makna, ilmu da eta. Jadi Allah tos maparinan hikmah ilmu, maka disebut Luqmanul Hakim. Luqman yang diberikan kebijaksanaan, ilmu, pengetahuan, ajaran agama Islam. Jadi setiap ucapanana teh Pak, setiap cariosanana, setiap kata-kata yang keluar dari Luqmanul itu lil ibarat wahyu tah eta Pak. Tah ieu. Maka disebat diabadikeun atau disebut Luqmanul Hakim. Dia bukan sosok nabi, tapi kata-katanya yang dikeluarkan oleh Luqman itu seperti seorang nabi yang bisa jadi hukum, bahkan bisa jadi teladan pelajaran kangge urang sadayana ya Pak. Tah eta makna hikmah. Nah, mutiara-mutiara hikmah naon wae nu ku Allah diabadikeun. Ya. Naon wae kata-kata bijakna gitu nya. Maka Luqmanul Hakim oge disebut Zul Hikmah, ya. Anu ngamiliki hikmah gitu. Anu ngagaduhan ilmu nu kacida luasna di antawisna Pak. Ya, tos pada populer lah sebagai penguat saja. Luqmanul Hakim, Pak. Nalika anjeuna jalan-jalan di pasar, ya, sareng putrana bari nunuyun keledai, nah, janda keledai, itunya ngalewat ke pasar, itu budakna naik karena keledai Luqmanul Hakim naik keledai, sementara budakna nungtun atanapi nyepeng talina. Pak gitunya Pak, pas nalika budakna nuyun keledai Luqmanul Hakim di luhur, dasar cenah kolot teu ceureuh cenah ai budak sitah nuyun ai kolotna kalakah numpak. Oh berarti urang teh salah benernya Pak. Salah budak dek ya bunaya salah ieu teh. Nah berarti Luqman teh turun, budakna nu ditaekeun, nah budakna ayeuna nu numpak keledai, sementara Luqmanul Hakim anu nuyun keledaina. Ngaliwat masih ngaliwat eta pasar. Aya di obrolan. Cenah dasar budak teu boga akhlak. Budak teh enon. Nya budak teu boga akhlak, ari bapakna titah nuyun, ari anjeun ngeunah-ngeunah diuk dina eta keledai. Tadi salah, ayeuna salah. Geus atuh cuang naik duanana. Naik we Luqman teh jeung budakna kana keledai. Cenah eta keledai sakitu leutikna ditaekan ku duaan cenah. Salah deui we nya Pak. Turun we Luqman teh jeung budakna, terus nunuyun eta keledai. Ngaliwat di masih ngaliwat eta pasar diobrolkeun, anjeun mah ongkoh mawa keledai tapi teu ditumpakan. Bu, naon pelajaran hikmahna? Ngalakukeun kahiji salah, kadua salah, katilu salah, kaopat kali salah. Tapi Luqman teu ngomentar, teu seueur nya nyarios. Memang kitu hirup mah, Bu. Leres. Sok bakal jadi obrol, hade buruk oge piobroleun. Ibu angkat ka masjid lah hayang disebat alim cenah nya. Ibu sodakoh lah hayang disebat mawan. Ari teh sodakoh meuni pelit cenah. Tuh kitu jalma mah hade goreng oge tetep bakal jadi obrolan batur. Makana tuh contoh Luqmanul Hakim, teu kudu protes. Keun lah antep memang kitu sifat manusia mah gitu. Tanya Pak, pelajaran nu kahiji. Nu kadua, Luqmanul Hakim tadi adalah seorang budak dari bos kayu. Nalika Luqmanul Hakim diparentahkeun ku dununganana, ya.
Cik Lukman pang mencitkeun domba. Lukman teh mencit we domba. Cik pang nyandakeun, ambil ke sini pang nyandakeun ka dinon 2 daging anu pang enakna. Maka telami Lukmanul Hakim saatos mencit domba nyanak 2 potong daging anu pang enakna. Cik Pak, Bu, ibu ek bade nyanak daging naon, Bu? Sigana ibu mah nyanak dengkulnya, bapak nyanak buntut kangge di sop leres, Pak. Atau lamosir kangge di sate, atau naon daging paha na bade di rendang. Tapi Lukmanul Hakim mah sanes nyanak paha, sanes nyanak daging. Nyanak naon? Hatena sareng letahna. Ini tuanku daging yang paling enak, lidah dan hatinya dituang we nya, teu kabayangnya ngamam letahnya, Bu. Hiji waktu deui Lukman pang mencitkeun kambing domba, cik pang nyokotkeun 2 potong daging nu teu enak. Ternyata itu Lukmanul Hakim nyanak 2 potong daging dipasihkeun ka majikan kadununganana. Mangga ieu tuan 2 daging nu teu pang enakna. Anjeunna nyodorkeun hate jeung letah deui wae. Bingung atunya si dununganana teh. Lukman, kamari nu pang enakna daging hate jeung letah. Ayeuna nu teu pang enakna hate jeung letah di. Gening 2, gening sarua cenah. Maka Lukmanul Hakim mengeluarkan kata hikmahnya, kata bijaknya. Naon, Pak? Baik buruk seseorang itu tergantung lidah dan hatinya. Jadi bukan berdasarkan nikmat enak dan tidak enak berdasarkan lidah. Itu. Tapi kunaon Lukmanul Hakim nyanak 2 potong daging eta, tah ieu ada kata hikmah. Yeuh manusia mah hade goreng butut prilakuna teh gumantung hate sareng letahna. Lamun hatena sae pasti prilakuna sae. Lamun letahna sae ucapanana sae pasti bakal perbuatanna oge sae. Tapi lamun hate jeung letahna goreng buruk pasti bakal buruk sagala perbuatanana. Tuh banyak. Di mana eta Lukmanul Hakim gaduh ilmu seperti itu. Tidak serta mertanya, Pak, anjeunna berguru ngaos di masjid mana, Pak? Teu aya. Berarti ieu aya wahyu, tapi sanes wahyu disebatna. Itu nya. Ilmu irhas ya. Ilham yang diberikan kepada orang-orang yang soleh. Nu katilu, Pak, kata bijak anu disampaikan ke Lukmanul Hakim, kaputran. Hei anak king, hei anak kaula, jadikan takwa sebagai alat jual beli anjeun. Nah, apa? Jadikan takwa eta sebagai alat jual beli. Kumaha, Pak? Bade meser bias ku takwa, bade berniaga bisnis ku takwa. Tah, Pak. Naon sababna? Sabab keuntungan yang akan paling besar atau keuntungan yang paling besar adalah ketika jual beli dibarengi dengan ketakwaan. Sebab takwa mah teu kudu pake modal, Pak. Terus, Pak? Kan jalma mah ayeuna hoyong usaha maju, hoyong bati badag teh lamun badag modal, badag batina gitu kan? Etika sistem bisnis mah nya, teori bisnis mah. Tapi sur Allah Subhanahu wa taala sanes. Lamun hayang untung badag, hayang menang kauntungan nu leuwih loba barengan eta jual beli perniagaan ku katakwaan, lain modal anu badag. Modal anu badag nyokot bati nu loba cangtang tu labana keuntungan bisa loba. Leres, Pak? Hogra, Pak. Bapak meser jeruk 1 kilo di mana di Bandung teh? Caringin. Nah, itu nya. Modalna mah ngan 10.000, Pak. Ngan kusabab bapak hoyong batina ageng bisa 50.000. Badag, Pak, untungna. Badag ngan moal payu. Nyebu. Moal payu, batina badag oge. Ini. Maka saur Lukmanul Hakim, jual beli yang akan memberikan keuntungan yang lebih berkualitas dan lebih banyak ketika jual beli perniagaan dibarengi dengan ketakwaan, kejujuran.
Ketika perniagaan itu dibandingkan dengan ketakwaan, kejujuran tanpa kecurangan, insya Allah Pak, ya, transaksi jual beli perniagaan bisnis eta bakal memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Yakin Pak? Insya Allah Pak. Hok tingali kunaon bet sampai Siti Khadijah itunya nepi ka resepen ka Rasulullah, bahkan ingin dijadikan sebagai suami. Bakatku jujur nah eta teh Pak. Ketika Nabi berdagang dengan membawa ketakwaan, kejujuran, sampai mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dibandingkan pedagang-pedagang anu lain. Tuh Pak. Daripada dagang jeruk nyebutkan amis padahal hasil. Nyebut korma saya padahal korma buruk. Tuh kudu kitu dagang mah jujur tuh. Jujur itu buah tina katakwaannya Pak. Makanya dina jual beli akan gitu, tidak boleh kan? Tidak boleh curang, tidak boleh, harus jujur ya. Tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh merugikan orang lain, kan mah gitu. Nabi mah tara nyumputkeun anu buruk di handap nya. Tara nyebatkeun beras raskin beras super kitu nya Pak. Tah ieu korma nu awon pangaosna sakieu, tah ieu mah korma rutob pangaosna sakieu, tah ieu mah korma rambutan. Korma Indonesia gitu. Pangaosna sakieu, jelas rasanya berbeda, harganya berbeda. Insya Allah pelanggan akan bolak-balik ke sana. Laras Pak. Tapi nalika urang dengan keuntungan badag secara sepihak ya, bari nipu nyebutkeun jeruk amis, nyebutkeun korma alus, dibawa ka imah jadi buruk kan, moal sakali-kali deui da non balanja ka eta jalma tuh Pak ya, tidak akan memberikan keuntungan. Tah ieu pelajaran ti Luqmanul Hakim. Nu salajengna Luqmanul Hakim ngajelaskeun nalika anjeunna hirup di zaman Nabi Daud, ningali Nabi Daud ngagaduhan mukjizat. Naon mukjizatna Pak? Bisa membuat baju dari besi, bisa melelehkan besi, bisa naon Pak bahasana teh? Ngalembekeun besi, nya ngemple besi, eta mukjizat Nabi Daud betul. Nalika Nabi Daud ngadamel baju besi, Luqmanul Hakim teh melongkeun we Pak. Kitunya hebat siga taneuh porang gitu ya Pak. Diemple-emple ngadamel baudna, ngadamel kangge dadana, kangge pananganana. Teu seueur nyarios. Tadina mah bade tumaros kunaon bisa kitunya Pak. Tapi dugi karengsena Nabi Daud ngadamel acuk besi, terus dihadiahkeun ka Luqman, ya Luqman. Nah, dugi ka Nabi Daud nyarioskeun tentang cara atanapi hikmah-hikmah disampaikan ku Nabi Daud ka Luqmanul Hakim. Tah ieu Pak, hikmah pelajaran. Naon Pak? Seorang murid atau seseorang itu jangan banyak bertanya. Biarkanlah guru ya, atau seseorang itu berbicara menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Benten sareng urang ya Pak. Guru karek ngajelaskeun A geus ditanya. Guru karek ngajelaskeun B geus ditaros di kunaon kieu kan. Keheula can tamat ngobrolna, maka moal aya kesimpulan lamun obrolan dipotong-potong gitu ya Pak. Tapi nalika hiji jalmi, seorang mustami, seorang murid mendengarkan dari awal sampai akhir, pasti akan mendapatkan kesimpulan yang sempurna tah Pak. Ieu teh teladan kangge urang. Jadi lamun aya mustami entong motong di pertengahan, Ustad kumaha? Pangaosanna ge nuju masih keneh. Kek tos rengsek pangaosan, nalika aya bahasan anu teu ngartos nembe ditaroskeun. Ustad, ketika Anda menyampaikan kitu-kitu saya belum paham apa maksudnya, tah nembe. Sebab ketika seseorang bertanya di pertengahan, mungkin inti ataupun kesimpulan dari apa yang disampaikan itu belum tersampaikan. Tah ieu nya Pak pelajaran dari Luqmanul Hakim. Hadirin hadirat ihwatu iman rahimakumullah. Tah kunaon sampai Luqmanul Hakim diabadikan dina Al-Quran, sampai Luqmanul Hakim bisa mengeluarkan, menyampaikan kata-kata bijakna gitu ya. Bahkan dia bukan seorang nabi, maka Luqmanul Hakim nyarios, kunaon kami bisa berbicara, menyampaikan kata-kata bijak seperti itu? Kahiji, aku selalu menundukkan pandanganku,
Aku selalu menjaga lisanku. Aku selalu menjaga apa yang aku makan. Aku selalu menjaga farjiku dari perbuatan zina. Aku selalu memuliakan tetanggaku. Aku selalu menjaga amanah. Aku selalu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ayat 7, Bu. Naon Bu nu kaji? Menjaga pandangan. Nuka 2 ngajaga lisan. Nuka 3 menjaga sesuatu makanan nu masuk kana perutna. Nuka 4 menjaga farji. Nuka 5 memuliakan tetangga. Nuka 6 menjaga amanah. Nuka 7 meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tah ieu kuncina, Pak. Luqmanul Hakim bisa menjaga 7 hal tersebut sehingga Allah memberikan ilham ilmu kepada Luqman sehingga bisa menyampaikan kepada umatnya dan bisa dijadikan pelajaran kangge urang sadayana. Saur Luqmanul Hakim, aniskur lillah, anjeun kudu bersyukur ka Allah. Pa innama yaskuru li nafsi wa man syakara pa innama yaskuru li nafsi. Sing saja manu bersyukur maka eta jalma tos bersyukur kangge dirina. Ieu ge pelajaran, Pak. Kahiji syukur. Ya, Pak. Naon syukur teh? Alhamdulillah, Pak. Urang masih kene tiasa calik di masjidnya, Pak. Bersyukur ya teh. Da batur macan tiasaeun kawas urang nyempetkeun waktu nuntut ilmu teh. Tah ieu parentah disyukuri. Urang bersyukur ka Allah ku cara urang nyempetkeun waktu ngagunakeun sesa umur urang pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua, fa innama yaskuru li nafsi, sing sajalma nu bersyukur maka eta jalma bersyukur kangge dirina. Baik buruk hade goreng eta teh nya sanes kangge batur. Ya, Pak. Kali ini, Bu. Baik itu bukan untuk orang lain tapi baik itu justru untuk diri kita sendiri. Ketika kita bersyukur kepada Allah, artinya Allah akan memberikan sesuatu yang baik buat kita. Sanes Allah hoyong diucapkan hatur nuhun ya, Pak. Da kangge naon ya, Pak? Bade sodakoh da Allah mah teu butuh harta urang. Bade urang ibadah da Allah mah hal sanes hoyong dimuliakeun. Nalika urang ibadah ku raga, ibadah ku harta, eta teh bakal timbal balikna ka saha? Ka urang-urang keneh. Baik buruk adalah pada kita juga. Maka nalika urang hoyong dimuliakeun, maka urang harus berbuat baik kepada orang lain, memuliakan orang lain. Lamun urang hoyong dihinakeun, hok hinakeun batur kitunya, Bu. Leres, Bu. Maka nalika urang bager ka batur, insyaallah batur bakal bager ka urang. Nalika urang nyarios sae ka batur, insyaallah bakal ada balasan ucapan yang baik pula kepada kita. Leres, Pak? Tah gitu. Ulah urang hayang dihormat kudu jadi tatangga tapi urang teu ngahormat kanu jadi tatangga. Urang hayang dibere ku batur tapi urang pelit ka batur. Tah ieu pelajaranana. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsih. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Eta di antawisna. Di ujung ayatna Allah Subhanahu wa taala ngadawuh fa innallaha ghaniyun hamid. Maka saestuna Allah maha kaya oge maha terpuji. Nalika urang bersyukur lain kangge ngamuliakeun Allah, Allah mah tos mulia. Ya. Nalika urang bersedekah ku harta, ibadah ku harta, Allah mah teu butuheun harta, Allah mah tos maha kaya. Justru eta sebagai tabungan pikeun anjeun, pujian kangge anjeun orang-orang yang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Teta, Bu. Hadirin hadiron ikhwatu iman rahimakumullah, pelajaran di kisah Luqmanul Hakim tina ayat 12 insyaallah dina kesempatan anu sanes urang gali deui tina ayat ka-13na pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah anu disampaikeun ku Luqmanul Hakim dina ayat-ayat Al-Qur'an anu tiasa dijantenkeun pelajaran kangge urang ibroh, pelajaran kangge urang sadayana. Sakitu wae nu tiasa sagudikeun, mudah-mudahan ieu sebagai ilmu anu bermanfaat tadkirah kangge urang sadayana. Dipungkas wae ku doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.